Des, aing bogoh jasa kasih sebenarnya mah Des. Boh aing bangga jasa mun sampai jadian nih sia Des. Aing kepeuting hees tangkap ngimpi-ngimpi aing ngimpikan sia. Bener aing mah. Bila bermimpi kamu jaga selalu tidurmu. Aku sebut namamu, aku seru cintamu. Ih cocok jasa ieu lagu ya. Lagu aing jeung Desi ieu mah bener ieu mah. Tepat ieu mah cocoknya saya lagu ya. Tapi ngomong-ngomong aing ngopi ya ti isu kudang es can ngopi. Budak harudang encan ya, mana keur peuting geus begadang. Mending amun budak geus sararudang mah. Coba aing ka imah hiji bae kana babaturan aing ye. Ge masih BGT wae kuari lah. Sugannya nangis udang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. BGT. Teh. Main yuk. Hayu. Sibuk enggak? Kalau enggak sibuk kita ngopi-ngopi yuk ke warung. Oke. Kedeng teh, aing biasanya nggak duit teh, jadi teh. Mana? Tuh teh, wih, jauh itu duit. Wih lumayan teh jangan warung. Wih, cokot bego cokot. Teh, ambuan nih mah teh. Wih, tolol yo teh kotor. Sial. Lebok. Kung kabar kung. Woi pok, budak nata. Woi si ulah kalah labur sia. Woi udah pok. Udah, jalan doang. Jam, nyara naon capek jasa. Urang digawean budak kaleutik, tadi didinya tah. Masa digawean kita naon? Duit. Alipata kan itu. Tadi semuanya udah tadi itu udah. Iya kan itu. Beneran tadi itu mau dijelaskan itu. Oh, mau duit. Udah mana yuk? Udah mana? Sampai dia ini. Tapi jangan ada jasa dulu. Bener ini udah mandi ya kok pemake. Aku menang kita di pinggir tanya. Siap ya. Jangan udah peduli takol kan. Non ini. Mengacung. Cing pemudangannya. Non be. Loh, geus repok ya. Wah, ini sarua capek aing. Ya ada tah budak. Aing lompat ka ditunya. Teu kepanggi. Ayo nanya ke ibu-ibu tadi dituduhkeun ka ditu. Oh, sieun kemana tadi? Aing geuleuh ka ditu ja. Ku aing geus sarua. Pokona intina ya. Tahun kepanggi eta budak. Peprekan apa kumaha eta teu ngarti aing. Aing sarua ya mun cenah kapanggi mah. Anaon bae nu aya kuing digebukeun eta ka budak. Oh, geus salina kieu bae urang adem bae lah ya. Urang ngopi bae lah. Enten mesen ka ditu. Anu mayar saha ya? Selaw eta mah gampang. Berarti aing kudu mesen kopi ya? Kalau lah. Oke, aing mesen kopi. Oh, kalian rokonanya. Oke, siap. Oh. B, mesen kopi, B. Di, ya. Ya masa sawaunya. Lain ocong nu tadi. Di. Ya heueuh ieu mah. Bibi-bibi nu tadi nu duduhkeun ka urang budak di mana? Ih. Ya heueuh ieu mah asa wau nu tadi lulumpatan anu nanyakeun budaknya congnya. Geus kapanggi budaknya. Tapi bener, urang neangan budak teu kapanggi-panggi. Urang ilu ngaso bae heula di dieu. Ayeuna lilo ngaso mah ngaso bae heula, bisi ndak mesen kopi apa naon gitu. Heuh, Bi, urang mesen kopi hideung hiji bae tapi nanya. Yang ayeuna mesen kopi mah ke bibi ngagelkeun anak bibinya. Anu bahenol lah, bibi boga anak parawan sugan bae kenal gitu. Neng. Dia. Eta cenah aya bujang mesen kopi, wau henteu. Ih, eta mah nu saga hutangan we mah ka dia, hutangna geus can dibayar-bayar. Deh, pan kitu atuh, Cong.
Ulah sok gitu atuh, ulah sok ngahutang. Geura bayar. Hobi, hutang mah tenang bae. Urang ngepung budaknya, mun beunang mah kedeung. Dibayar kabeh tah, totalkeun we berapa duiteun tah kabeh tah lah. Cong, amung beunang eta budak anu mamawa duit. Amung teu beunang, hutang ocong ngaklek bae beureun di bibi di dieu. Moal dibere lah ku bibi anak parawana. Gila ulah ngomong. Pokona mah kuari sedukeun we geura kopi tah. Duh, geus teu kuat teh ngopi. Atuh aya kitu mah Cong, didoakeun ku bibi sugan kapangi budak, ulah henteu bayar hutangnya. Wah, sia sih kamana bae. Aing nunggu ditaati kabel jasa. Mesen kopi apa naon sia? Puguh aing eta di dinya tah aing bingung. Orang aing wow eta nu boga warung. Wow. Bir aku wow jeung nu warung kan kakara. Eta nu bibi-bibian urang nanyakeun teh tadi nu budak ka mana lupatna. Nu tadi. Heeh, Oh, nu tadi. Aju sia diomong naon tah? eta puguhan aing. Anakna keluar. Polis. Aju. Aing orangnya boga hutang poho. Tolong. Kunaon tuh? Cong, kopina. Ya, pan duaan, pan mesen kopi hiji. Mari gitu. Hiji bae. Ulah henteu nya Cong, hutang dibayar. Oh, tenang bi, kedeung budak kapanggih kedeung. Sia utang sia. Kelon si sia. Gede-gede ke utang. Aing bingung ye. Pokona mah kang abe budak kedeungnya. Nah, eta doang ye. Nu bisa ngabantu urang ye. Mun kapanggih bayarkeun kabeh geus tah kana boga warung tah aing. Olah, Anakna mah geulis tapi janganlah. Oke, urang yang jangan. Boleh siap. Ayo geus, ayeuna mah geus ngopi bela. Ngopi. Rokona. Oh, deh. Ayo. Tadi kemana nya? Wah, mental sana. Malah. Jalan tadi urang ngelumpat pan kencing jasa. Aing ngopi heula nya. Heuh. Neng, teteh di mah. Mun aya pangsalamkeun ka teteh. Biasa dari Apok. Ih, ngapain salam-salam? Udahlah, aku mau pulang. Mau jajanin juga enggak? Aduh, eta budak can jadi nanaon. Geus minta di jajanan. Aing kopi ge nangah hutang puguh. Woi, sia kunaon ngecaprak sorangan bae. Tadi aya dina si Desi aing minta disalamkeun ka nyana. Oh, jadi sia kayak gitu carana sia saingan jeung aing. Maksudna naon ya? Eta desi incaran aing lah. Oh, jadi itu carana sia ge bogoh ka nyana. Atuh lah, orang mimitin lagi aing wow. Angges kieu bae lah. Urang kumaha carana mun jadi per ya. Sia mending balap jeung aing, wanita sia. Balap naon? Atuh balap naon ke? Nu bisa balap. Ayo geus, ditangguan ku ngisukan balap sia wanita. Atuh teu wani kunaon lah. Ayo nya, Awas, tangguan ya. ku sia. Kita bantah kopi lah. Sia ka mana ya? Balik aing lah. Kopi can dibayar deui. Aing duit eueuh. Ki carana mah aing isukan pokona mah kudu menang geus aing balap teh. Cong, siana ka mana? Kopi ge can dibayar, geus mampu bae siana kabur. Kopi ulah ngomong, ngomong isukan bae mah. Dia udah di mana aja, lama banget sudah minum. Maaf ya teh lama, soalnya tadi ada yang ketemu sama Siti. Soalnya tadi nyalamin teteh, namanya Mang Apok. Siapa? Mang Apok! Yang mana sih orangnya? Nanti juga ketemu kok. Jadi penasaran gue. Karena lagi pada di sana tuh, lagi pada balapan, kita ke sana yuk. Yaudah yuk. Rossi holds it, Marquez wants it. These two, no love lost anymore. It's a straight war between these two. I did not expect to see that. You see Marquez losing Marquez lost the rear. He got on the gas and round it went. We've seen him down his elbow. He's got problems. He got that. He tore his elbow out in qualifying. If you saw that particular footage, it was unbelievable. He should have gone down. He didn't go down. And now Marquez is chasing Valentino Rossi. Rossi limits the damage that Lorenzo is inflicting at this point. In terms of the points, Rossi's wide. Oh. Rossi's wide, but he holds He it. does indeed. I thought the Hondas would be off, and we'd be talking about Rossi versus Lorenzo. That was, of course, the smart money. We're through turn 12, we're on to turn 13. Thank you. On to turn 13 now. Lorenzo's closing in on Pedrosa. Pedrosa. I wonder where Danny sits in all of this. Danny would have liked to win a couple more. Yeah, his first pole for some time, over a year for a moment. Let's look down on what's going on at the moment. Dovizioso still in 5th place. Crutchlow is still 6th. Bradley Smith up to 7th. That's a good ride for stuff, Bradley at the yeah. moment. He's qualified, did free practice. Oh, Valentino out wide, and Marquez gets underneath him. Now it's a straight shootout down towards turn 1. These two are at
playing with Valentino Rossi so Jorge Lorenzo could escape. It was the wrong words. I take it back. There's no playing going on here. They're both as serious as they can be. Here comes Marquez up the inside, and that blocks off Valentino again. This is an absolute war. We saw them come together at Argentina when front wheel touched back wheel. That really cost Marc Marquez. It slung him up the road massively. This time, look at that. That's tough. Very fair. No, it's fair. Of course. Tough but fair. Brilliant. Brilliant motorcycle. He lost the front. He lost the front. He looks to the right. He lost the front, and through comes Marquez again. These two are at it. This is war, Keith. One is 22. Lu udah lihat sendiri kan, gua balapan menang nih. Lu mau dong jadi cewek gua? Ih maaf, gue nggak bisa. Kenapa? Kok nggak bisa sih? Gue udah punya cowok. Berarti Mang Abang ditolak dong. Berarti jadi selama ini perjuangan gua buat lu sia-sia dong. Gua udah ngorbanin semuanya buat lu.